biasa tapi masih kene aya nu handal aya nu handle aya kene anu gagah urang mun ngadenge Osama bae ge masih kene alhamdulillahirabbil urang ngadenge kitu Saddam Hussein hudang dunia kabeh alhamdulillahirabbil alamin kuari lumayan lain lumayan najed ge sakitu ge lumayan walaupun diisukeun aya persekongkolan tapi tetap gerak-gerakna masih kene eksis masih kene hebat masih kene luar biasa. Nah iyalah dunia Islam kuari keur dibombardir geus teu nyaho-naon Yahudi mah pokona hancurkeun geus sabaraha negara nu diajurkeun tanpa pamrih geus pugu Irak sasaran kedua negara nu paling kuat adalah Iran tetep bae bakal jasa bakal dibom ku Amerika moal mang bakal jasa tinggal tunggu waktuna bae memantaknya nama daripada lemah maningan terus bae ngalawan sebab lemah jeung gagah terus dibom bae mulai ti kuari dididik budak ti SD kene supaya resep perang di Iran mah sebab sasaran setelah Irak adalah Iran. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fataral ladzina fi qulubihim مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. Wallahu a'lamu bimuradi. Fatara maka ningali sira Muhammad alladzina ingong akeh kang ikut tetep ing dalam pirang-pirang atine alladzina maradun utai gering dha'fu tiqadin tegese lemah pertekadan. Abdullah bin Ubay al-Munafiq ya Abdullah bin Ubay al-Munafiq kang munafik yusariuna ala aga-agaan ya alladzina kababihi min dalam Yahud dan Nasrani dan Nasara fi mualatihim tegasing dalam asia-asian ing Yahudi Nasara yaquluna ala ucap ya alladzina fi qulubihim maradun muta'adzirina an kang sasadu kabeh ana saking mualat nakhsha tusibana ing labana akhsha wa di ingsun sadaya tanganani na ingsun sadaya dairatun apa bencana yaduru bihadaru kang muter biha kalawan dairah apa dahru ben apa daru zaman alaina ing atas ingsun sadaya min jadabin saking paila au galabatin atawa dan lindi walayati Muhammadin lan le orana sempurna apa perkara Muhammad atu palayamiruna maka ngaembargo atau ngabekot aya Yahudi lan Nasrani na ingsun sadaya atau maka orang ngayakeun papanganan ya Yahudi Nasrani na ingsun sadaya qala ta'ala ngadaw Allah ta'ala fa'asallah maka manawasaf Allah iku yantankan ya Allah bil fatih kalawan ngamenangkeun bin nafsi tegese kalawan nulungi nabihi kalawan kadue nabi Allah liazari dinihi kena ngalahirkeun agamana Allah amri min ini atawa perkara kang tetep saking sanding Allah bihat kisatil munafikin kalawan ngabuka ada ngarumpakin tutup ongkang munafik kabeh waktu dhahihim lan kama melehe iya munafikin Yusbihu magadadi yang munafikin gabe alama asaru ing atase barang kang nyamarkeun yang munafikin gabe piang pusim dalam pirang awak ing dalam pirang atine munafikin minasyaki yatana saking mang wa mualatil kufar lan sia-sia ing pirang-pirang kafir nadimina iku kang kaduhung kabeh. وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا أَهَؤُلَاءِ
alladzina aqsamu billahi jahda aymanihim innahum lama'akum habitat a'maluhum fa asbahu khasirin. Wallahu a'lamu bimuradihi. Wa yaqululan ngucap bi rabbika lawan den baca ropa istinapan ala istinab biwawin wa duna kalawan wawulan orang ana wawu wa yaqulu atawa yaqulu bin nasbi kelan kalawan den mazana aslan den baca nasab aqtafana den atabakeun alayati ing atas lapan yatia wa yaqulu lan ngucap sapa alladzina wong akeh amanu kang padang imankeun ya alladzina kabeh li ba'dihim kalau setengah ya alladzina iza hutika satum tatkala den langgar opo itu tutup ya munafikin ta'ajuban kena ada ta'ajub ulai anda tahu-tahu kila samudayana wong alladzina iku ake aqsamu kang pada sarumpaya alladzina kabila ing Allah jada imanim kalawan nemen pirang sumpah ya alladzina goya tajhadim kalawan katog ittihade atau nemen-nemen alladzina fiha ing dalam iman innahum lama'akum ing satuhune alladzina ikut tetap sumertana sira kabeh fidini dalam agama wala ta'ala ngadaw Allah ta'ala ing lafaz habitat a'maluhum habitat lebur batalat tegese batal au fa'amaluhum pirang-pirang amal alladzina salihatu kang salih fa asbahu maka dadi alladzina sariku dadi alladzina khasirina iku kang tuna kabeh di dunia ing dunya bil fasihati bil fadihati kalawan dan memeleh al akhirati dalam akhirat bil iqabi kalawan den siksa kamari Gusti Allah geus ngajelaskeun sing hade ulah aya dedeh-dedehan jeung asih-asihan larangan keras antara mukminin jeung kafirin aya larangan ulah nyieun pamimpin ti golongan Yahudi jeung Nasrani ulah bersama sakali ieu teh terus berjalan sampai yaumul qiyamah ya ayyuhalladzina amanu wahai jelema nu ariman di Indonesia khususna kiwari la tattakhidul yahuda wan nasara auliya ulah rek ngajaradikeun Yahudi jeung Nasrani sebagai wali-wali sebagai pemimpin-pemimpin pengurus-pengurus ulah bae sama sakali nyana mah ba'duhum auliya'u ba'd sebahagian Yahudi jeung Nasrani eta dedeh-dedehan asih-asihan aya persekongkolan lantaran nyana sarua dina pada kupurna geus Yahudi jeung Nasrani mah memang ngahaja nyana teh deuk ngahancurkeun Islam tiba heula terus datang ka kuar huhahehe ge tetep deuk ngahancurkeun Islam di zaman Kangjeng Nabi diutus datang ka kuari terus berusaha dibeakeun Islam tapi kersading Gusti masih keneh boro-boro diurang di Amerika nage Islam teh aya di Inggris Islam malah beki kuat ayeuna di Jerman Islam aya di Perancis malah keur masjid ayeuna di Perancis ieu hese dileungitkeun moal bisa tuh terus bae agama ke geus tereh jasa ka kiamat kakara geus eueuh pasantren kos kieu aya ge bangsa pesantren-pesantren anu ngan sakadar ngaran pesantren unggul di jero nama nu lain ngaji geus kabawa arahna ka liberal ka ditu geus kabawa ka kapitalis ka ditu eta kakarak terjadi kiamat kuari mah paling kacau-kacau bae kacau mah pasti jasa tapi masih kene aya nu handal aya nu handle aya kene anu gagah urang mun ngadenge Osama bae ge masih kene alhamdulillahirabbil urang ngadenge kitu Saddam Hussein hudang dunia kabeh alhamdulillahirabbil alamin kuari lumayan lain lumayan najed ge sakitu ge lumayan walaupun diisukeun aya persekongkolan tapi tetap gerak-gerakna masih keneh eksis masih keneh hebat masih keneh luar biasa nah iyalah dunia Islam kuari keur dibombardir
geus teu nyaho naon-naon Yahudi mah pokona hancurkeun di sabaraha negara nu diajurkeun tanpa pamrih geus puguh Irak sasaran kedua negara nu paling kuat adalah Iran tetep bae bakal jasa bakal dibom ku Amerika moal mang-mang deui bakal jasa tinggal tunggu waktuna bae mantaknya nama daripada lemah mendingan terus bae ngalawan sebab lemah jeung gagah terus dibom bae mulai ti kuari dididik budak ti SD kene supaya resep perang di Iran mah sebab sasaran setelah Irak adalah Iran. Oke beres Iran Cikupa tuh panggilan nama lodar orang Cikupa geus pokona sebab didihnya aya citra nah eta pusatna didinya masyaallah di ditu maka senjata anu ampuh F150 ari urang Cikupana make pepeletokan cendek mangkaning takal darawakna geus eueuh geus siap bae nasib urang Cikupa mah kumaha nah ieu lain lalagaan ieu teh diincer Indonesia teh sebab mayoritasna Islamna termasuk kuat lain lalagaan ieu teh Islam termasuk sadunia teh termasuk kuat Indonesia. Aya satu keanehan di Amerika teh di Pentagonnya ngarobrol musyawarah para seton-seton ada apa ini di Indonesia geus sabaraha puluh tahun geus sabaraha triliun nya ngabeakeun danana jang kristenisasi Indonesia ya tapi tetep teger bae maut ieu col muncul deui maut ieu col muncul deui masyaallah alhamdulillahirabbil alamin sangkilang bobrok nagarana rakyat nama tetep utuh diais kunyana nagarana pemerintahanana rakyatna tetap anti Amerika kaje deui kumaha ge nu penting mah sarolat gararaji ibadah geus biasa kitu pokona mah ke ujung-ujungna mah tenang we perang we kajeun kumaha yakin jasa ieu mah perang jasa yakin jasa lain 100% deui mah 100 sama 100 perang jasa ieu mah kumaha teh perang atuh ndek kumaha teu perang mimiti perang pasti jeung pemerintah ieu mah di Indonesia mah lantaran pemerintahanna geus benar-benar liberal ai rakyatna masih kene make Quran berarti pajiin pemerintah kakenca masyarakat cakatuhu diais kiai-kiaina supaya masuk liberal hiji dua asup deui ka urang nu diliberalkeun 50 dibawa ke Amerika dibere dididik ditanggal liberalkeun jil ngaranna tetep bae datang ka urang disengserikeun ku santri bergerak sia di ditu mal bisa haram marhaba bida marhaba malah embat marhabana dicelinyana deui teu bisa ka Indonesia heran ya heran nyana teh heran di negara lain mah teu kieu-kieu teh tapi di Indonesia masyaallah tita ulah ta ila hadarati geus ku Muhammadiyah geus ku Persis geus ku PKS tita ulah malah make sapeker ila hadarati sial cek cenah teh tetep bae teu bisa bingung di Amerika geus triliunan ieu teh misionarisna ge nu di Belanda nu di Sukabumi teh nu di Belanda malah asup Islam anu di Bandung nu kuarikeun ka urang umurna 60 tahun anu jadi besan LB Murdadi malah ngaco luar biasa termasuk Irene eta ge termasuk luar biasa dan sederetan misionaris anu bener-bener boga misi dipatikan ti Roma ka urang marah asup Islam aya naon di Indonesia luar biasa istimewa alhamdulillahirabbil alamin seger bae di Indonesia komo muludan dog beres bawa berkat seger eta ih kita bisa dileugitkeun teu bisa matak lamun nanyakeun pasar Cikupa jeung pasar Kemis ieu si iraha nyenggolna tukang cau caknya ketika bulan Maulud datang ka cau nu petot beak kabeh berkah Kangjeng Nabi cau nu petot bae beak geus pokona nu disebut cau hansip teh beak kabeh ieu berkah Maulud insyaallah eseun di Indonesia mah lain lalagaan sebab di golongannya anak malah sudomo teh lain jelma letik kemudian nyana teh diutus ku patikan ka dieu titah ngakristenkeun Indonesia kristenisasi modalnya na bage miliaran encan ti ditu dibere hidayah ku Gusti Allah asup Islam nyana kuari ngomongna Islam bae cak nyana teh jangan sekali-kali ikut agama Kristen salah itu caknya
Salah. Komo imanu di Bandung teh Matius ngomong nage salah total. Orang yang masuk Kristen itu salah, sebab tidak ada instruksi dari Tuhan bahwa Isa adalah Tuhan. Tidak ada. Tidak ada. Lamun dibacakan sejarah nanti memeh Kangjeng Nabi. Ti memeh Kangjeng Nabi 300 tahun sebelum Kangjeng 350 tahun sebelum Kangjeng Nabi eta teh aya kitu perkumpulan dewan-dewan gereja ngabahas tentang ketuhanan yang asli. Dibahas bahwa Isa mah bukan Tuhan, dicerca langsung harus dituhankan. Tak iya anu besar besar gede-gedean mah setelah Konstantinopel. Tak eta teh anu trinitas. Bapa adalah Tuhan, Anak adalah Tuhan, Roh Kudus adalah Tuhan. Tetapi kita bingung ketika Tuhan itu kan satu. Maka yang tiga kita jadikan satu. Kumaha sih eta heran? Heran mati lu jadi hiji. Nah, iyalah maka Konstantinopel teh aya 3. Aya Konstantinopel 1 musyawarah pertama pada tahun sekian, yang kedua, yang ketiga. Nah, ieu kuari teh geus berjumlah 12 kali kumpulan gereja dunia. Jangan mengkaburkan Tuhan yang asli. Tidak ada instruksi dari Allah bahwa Isa adalah Tuhan, tidak ada. Maryam adalah bukan Tuhan. Roh Kudus Jibril adalah bukan Tuhan. Di Injil asli nama Bibelna kos kitu tah kuari dipengkol-pengkol Sudomo nyana ngomong, Matius ngomong, dan berbagai misionaris nu baheula ngiristenkeun Indonesia ngomong salah itu coba gedengekeun pidatona. Nah iyalah nu mantap kurang aneh ieu kuari di urang teh Kristen teh berkembang padahal geus disalah-salahkeun geus dilain-lainkeun. Aslina Injil mah Tuhan adalah Allah Subhanahu. Nabi Isa adalah seorang rasul utusannya, tidak berbeda dengan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ngan kulantaran kerajaan kaisar kekaisaranana dek ditimbulkeun deui, sedangkeun cak Kanjeng Nabi la kaisara ba'dahu eueuh kaisar sabada paehna kaisar. Tidak ada cak Kanjeng Nabi la kaisara la kisra ba'da mauti. Tidak ada Kisra setelah mati Kisra. Cak Kanjeng Nabi bener ti Kanjeng Nabi eueuh kaisar jeung eueuh Kisra. Nah kadieu kakaisaran teh bahasa Kanjeng Nabi kaisar, di urang mah kaisar. Kekaisaran teh geus mentak hayang timbul deui melalui dewan-dewan gereja. Itulah disebut konsili. Konsili adalah kumpulan-kumpulan dewan-dewan gereja nek ngaburkeun Tuhan anu asli. Terus ti mimiti kadua, katilu, kaopat, kalima, kagenep, katujuh. Nah setelah katujuh ti Paus Panas Yohanes nu kamari modar. Nah kuari timbul deui geus aya konsili anu kesekian kalina. Ieu kuari teh kuari keur mejeuna luar biasa, anu kunyana diulah-ulah zina, diulah-ulah seks, malah nyana kamari skandal seks. Nyanana pausna coba nu kunyana diulah-ulah, orang suci mah teu meunang jeung awewe. Ayeuna hudang bingung nyana jadi jelema suci hayang tapi nu ieu hayang disucikeun deui. Masya Allah. Nah geus keun bae tah mah urusannya anak dek nipu urang tah mah, dek nipu Al-Qur'an, dek nipu mukminin pe urusannya anak. Urusan urang mah urusan urang bae. Urang nu mayoritas Islam di Indonesia sing hade la tatakhizu ulah ngajadikeun maraneh kabeh al yahuda wan nasara aulia. RT ulah Nasrani, RW ulah Nasrani, lurah camat ulah Yahudi Nasrani, bupati ulah Yahudi Nasrani, terus sampai presiden ulah. Alhamdulillah di urang mah teu pernah aya presiden Nasrani, teu pernah aya presiden Yahudi, teu pernah ngan diluhureun presiden aya. Aduh lebih parah tuh boneka-boneka aya di urang teh kitu. Memang keayaan Indonesia mah ieu mah sakadar nyaho bae, asal nyaho bae bahwa negara urang mah dikuasai ku eta ku bule nu kuari mah hideung. Tah di urang tetap Islam tapi berusaha nyana supaya ulah mengenal Al-Qur'an, liberalkeun, kapitaliskeun ye negara teh
maka nini urang baheula ngomong ceng sing hade engke mah unggal masjid hiji masjid hiji gereja hiji masjid hiji gereja hiji masjid hiji gereja lain kasap nini urang lantaran penggede di luhur setelah berjuang ieu menandatangani demokrasi. Nah ieu demokrasi teh kos kieu ye ya dengan hak asasi manusia HAM teu anggeus-anggeus urusanana tetep nu gede makin gede nu leutik makin leutik nu gede ngegelek ka nu leutik nyepak ikut ka nu leutik ieu adalah HAM kos ieu urusanana sapira hukum buatan manusia moal aya hukum nu paling jujur jeung adil kecuali nu boga hukumna nu nyieun hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Urang geus teu percaya ka hukum Al-Qur'an malah percayaan ka hukum buatan manusia nu bisa digulak-gilekeun nu taun ieu mah kieu taun itu mah kitu buatan manusia eta nu ku urang dipercayai ai Qur'an mah nu paten ti Gusti Allah urang kurang percaya ngomong doang percaya buktina teu dilaksanakeun ieu teh eueuh hiji hukum anu tertera menang ti Al-Qur'anul Karim berarti negara orang teh bisa disebutkan negara bokbrok. Jadi bokbrok bin itu negara tapi orang nama alhamdulillahirabbil alamin di tengah-tengah kebokbrokan negara lantaran nyata make Al-Qur'an berarti bokbrok teh make Al-Qur'an teh make buatan manusia di tengah-tengah kebokbrokan pemerintah tapi tetep bae anu dijadikeun wali ku Gusti Allah rakyat teh anu geus 12 kali jadi wali teh wali ayo dijadikan ulama solihin loba solihin dan lain-lain sebagainya ilah di tengah-tengah kebokbrokan negara tapi alhamdulillahirabbil urang bisa ngadengikeun Al-Qur'an bisa ngajelaskeun Al-Qur'an bahkan anu make mah ih kajen teuing batur mah aing mah embung atuh aing kudu ambalayah mah geus tereh paeh kredit aing mah moal aing mah bunga bank aing mah moal bejen teh yang sia teh urusan ngamajukeun negara majukeun Gusti aing mah nyaho sadepa deui nyaho dua depa deui bakal paeh nu geus geus loba tadi Indonesia mah nu sekarang itu mantan pemerintah bae mantan DPR mantan pemerintah ngaromong kerja di pemerintah mah cedak kula aut-autan kiai kula mah hayang ieu tobat kumaha carana tobat dibere ku kula jalan berarti kan eta di jero hate leutikna mah nyana kerja di pemerintah ge ceurik leutik sabarang ceurik bertentangan camat bae ge loba nu bertentangan jeung nuranina sarua bupati ge di nuranina mah aing teh jalain kieu didikan awal nama basic nama jadi teh alif jabar abe jabar ba ieu teh lain kieu tapi ka dieuna nah kulantaran nafsu tak bae eun jadi bupatina atawa geus kolot masih kene ngan geus kolot merenung nyana eta kos kitu teh hese lain lalagaan lamun lain hidayah ti Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah ieu ulah sekali-kali di urang henteu alhamdulillah walaupun di monopoli ku nyana sabodo nu penting mah urang kuari ngadirikeun sing hade ngadirikan lurah sing ade nu nyahoan ka alif jabar abe jabar ba aba min jabar ta jabar ta mata sing jare sia jabar sia mata sia sing ade ta itu kene bangsa bupatina gubernurna anu bener-bener cinta bangsa jeung negara nu bisa ngabangun ulah sambarangan atuh ieu hartina ai bagus jeung jujur jasa mah moal ngan lumayan bae di tengah-tengah kerbok-brok aya nu lumayan urang di jero nu lumayan abeh ngeunaheun lalu gina teu pati haraudang teuing ka pasar ngeunaheun urus surat menyurat ka kantor aya nu urusan urang ngaji aman ka masjid berjamaah salat Jumat urang luasa tah eta kos kitu tapan ngeunah di zaman Soeharto mapan kumaha gitu di zaman Soeharto loba itu instruksi gereja anu dipuatkeun melalui dewan melalui Soeharto truk putusan kudu terjemah teh eta di zaman Soeharto Pak kudu instruksi anu Jumat teh macam-macam bari geus ada perintah batin geus ada henteu deui alhamdulillah tinggal kitu jeung kitu nah iyalah ulah sakali-kali deui nyeun pamimpin Nasrani jeung Yahudi lantaran cak Allah indallaha la yahdil qaumal
jelema nu ngajadikeun pamimpin Yahudi jeung Nasrani zalim. Sedangkan cek Allah moal mere hidayah jeung petunjuk ka jelema nu zalim. Sing ada urang teh ulah termasuk jelema nu zalim. Fataral ladzina fi qulubihim maradun yusari'una fihim. Muhammad anjeun bakal ningali ka jelema nu di jero hatena aya panyakitan, aya lemah pertekadanan jeung keyakinan terhadap kepangeranan Allah jeung karasulan anjeun. Seperti Ki Abdullah bin Ubay anu bener-bener jadi tokoh munafik, teh ieu bakal kadeu nyana engke gegeuraan nyalindung ka Yahudi jeung Nasrani. Nyana bakal ngajadikeun Yahudi sebagai pemimpin ninggalkeun anjeun. Yaquluna ngomongna nakhsha tusibana dairah tempan urang kabehan besi kakenaan ku bahaya ku bencana. Lamun urang teu nyalindung ka Yahudi jeung Nasrani engke di akhir urang bakal kumaha. Sedengkeun kepemimpinan Muhammad teh can jelas can sampurna kakarak endeuh agag-agagan hungkul lah mani nyalindung ka nu jelas bae. Ieu antara Abdullah bin Ubay jeung Ubadah bin Somit. Cak sariwayat mah ieu teh keur pelebah kitu naon ngaranna Khandaq. Ketika teh Ubay Abdullah bin Ubay teh ngobrol jeung Ubadah bin Somit. Begitu ngobrol cek manehna kieu. Ubadah jasa bener nama iya urang tepuguh dipimpin ku Muhammad perang sanggesa perang urang can karuhan menang jeung eleh mun urang eleh urang diembargo pan ku Yahudi hese dahar hese nginum dibekot ku Yahudi teh komo lamun ka dituna urang paila hujan-hujan kabelah dituna teh kemarau panjang sedengkeun nu boga duit papan Yahudi jeung Nasrani. Lamun urang ayeuna nuturkeun Muhammad bae asana paeh kalaparan urang. Geus aing mah kajen kukumaha ge deuk milu ka rombongan Yahudi bae. Kajen kukumaha ge tetep bae. Eta padahal mah nyana tatadina babarengan jeung mukminin tapi ketika dak berhadapan jeung kafir nyana endahan ngadukung ka ditu. Cak Ubadah bin Somit teh teu kitu. Cak Ubadah bin Somit kula mah ya kula ye kajen kukumaha ge tetep bae deuk ngadukung mukmin kula. Geus lila hirup jadi Yahudi. Geus lila kula bergaul jeung Nasrani. Jadu jelas urang teh ngan saukur nindes doang. Ja nu sabenerna mah kebenaran mah tetep aya di Muhammad, tetep bae. Aing geus lila hirup jadi Yahudi jeung jadi Nasrani. Kuari ba aing mah deuk berbalik. Aing deuk jeung Muhammad bae. Ubadah bin Somit mah bebeja ka Kangjeng Nabi. Kieu hampura Kangjeng. Lain kunaon eta Abdullah bin Ubay pan bareng jeung mukminin datang ka ditu nama endahan milu ka ditu. Ta ieu mah kula sakadar bebeja. Kula mah ieu mentah hampura deuk terus berjuang jeung Kangjeng kukumaha. Tah aya kos kitu tah madak Abdullah bin Ubay mah ka kentong Yahudi tah caknya na teh caknya na munafik aing mah kajen kukumaha ge deuk jeung Yahudi bae deuk kajadikeun pamimpin teh Yahudi moal Muhammad ka ditu na hese dahar panblon da Abdullah tah eta teh keur diperbincangkeun kitu Kangjeng Nabi pan teu nyahoeun maka turunlah ayat Fataral ladzina Muhammad anjeun bakal ningali ka jelema nu di jero hatena aya gering aya panyakitan lemah pertekadanana nyana gegeuraan bae dedeuhan asi-asian ngajadikeun pamimpin ka para Yahudi jeung Nasrani ieu bakal kadeule jelemana ngaranna Abdullah bin Ubay bin Salul nyawan geus ku Kangjeng Nabi ngomongna kumaha nyana yaquluna nakhsha bari minta hampura ya ka Kangjeng Nabi kami berbalik na ka Yahudi rombongan Abdullah bin Ubay kami berbalik da ka rombongan Yahudi teh ye kami terarempan antusibana dairah besing ke perputaran waktu aya paila kami lamun milu ka Yahudi mah deres teh disuplai lamun perang eleh kami mah tetep bae pan dikucuran sedengkeun walayati Muhammad Muhammadin can sampurna urusan Muhammad mah
engke kaditu namun kami nuturkeun Muhammad falaya miruna moal anu mere dahar minum kami ke dibekot tah daripada kami dibekot di embargo maning kami mah milu ka rombongan Yahudi tarolol. Tak eta kos kitu tadi zaman perang 45 ge kamari emang teu saeutik itu belok ka Belanda loba jasa anu tadina bangun tegerdak bade beres susu doang dibere susu ku Belanda teh milu ka Belanda ngabocor-bocorkeun rahasia negara teu saeutik eta nu kos itu prajurit teh lah aing daripada paeh berjuang ja kieu keneh mendingan ieu bae geus puguh kacang aya susu aya malah aya susu nu eta ge aya teu saeutik teh diurang ge kos itu masyaallah. Ya kari atuh kiai geus sarua bae aing berjuang negakeun agama Allah deuk bae. Panggil ku Golkar. Dayahna ieu bae. Aju bae naik panggung. Hidup. Aing nu kamari mamawa takrib. Nu kamari mamawa riad, ku ari mamawa anak map. Hidup. Pan eta teh ngahidup-hidup liberal ngaranna. Nu manta kiai ararembung ge lain teu bisa ngomong lain teu bisa naon jadi kos kitu teh ji pan aing ngagugulung Quran pan Quran mah bertolak belakang jeung eta demokrasi jadi Quran mah aya ge demokrasi teh di jero syariat ari ieu mah demokrasi teh jadi huluna jadi kadituna teh pan ieu teh pemerintahan pan lain Quran aya sapopoe nu diceklan takrib jeung riad aya di panggung hedo cak Allah tolol tak kiai morosot baralik santri baralik geus lain Quran deui baralik kiai Golkar rata-rata muridna baralik ka nyana sok mikiran kunaon nya caca aing cenah maca kitab kitu-kitu keneh ngajelaskeun kitu-kitu keneh hate sia kiai goblok emang golan pan ku sia teh dibilukeun hate sia ka demokrasi ham ka ditu pan nu dipabaca ku sia Quran disampaikeun ka santri Quran ai sia hidup-hidup Allah naleungkeun tolol da budak ngagugulung Quran tapi anu dihidup-hidup gitu Amerika nu dihidup-hidup Belanda tolol tama kiai itu nu lain kiai ona memang pinarakaeun sia cak lain kiai sial atuh kumaha tah hidup-hidup kos kitu ieu mah keur carita hukum nu asli mah Al-Qur'an dibawa ku kiai dikitabkeun jadi takrib jadi riad kabelah dituna nu ku urang dibaca tadi kabelah dituna mah atuh ku Imam Syafi'i ayeuna kujana ngan dibaca doang nu dipake eta kitabna salah tuh tanu mantak teu percaya ku masyarakat rukun wudu nu kaluar disungut kiai Golkar teu laku bae kajian hukum lagi di zaman Soeharto mamarahan nya marah tinggal marah jata mah Allah nu teu ngalakukeunana sabab naon lain disungut lain di hati ai hatena Golkar ai sungutna Quran itu bertolak belakang budak leutik ge ngisi ngan hitutan tut budak leutik hitutan beusi teu kaharti salah hatena tah hate salah lain ngagungkeun Al-Qur'an deui tapi liberalisasi berarti kadituna kristenisasi teh kiai anu ngahayu-hayu di dinya teh berarti ngangristenkeun gitu teh mun dijerokeun mah ku urang jangan aing mah sia katipu nya ge henteu ngan katipu sia teh yaho berarti sia ieu teh cenah aing mah ngan saukur dibere motor doang leg-leg ku sia motor oh jerona kos kitu cenah meureun teh mah zaman Soeharto zaman kuari mah mimbabi aola zaman kuari mah sawaun kana fi zaman Soeharto wa sawaun kana fi zamami fi zaman SBY iya pada bae ge iya ge weh ora beda emang konon sia mah aduh juri kurang mau numpak kuda berka dieu tah atuh ya ieu mah kedeleng bengong ngonon ge ora iso ya ya Allah ya Rabbi Gusti tah namantak ih mangga bae endek mah ulah urang naon sababna aing disarekan ku atuh ku Gusti Allah Allah si are endek Allah aing endek mah pek hayuh bae tuh sia ngagugulung nu kos karana itu Qur'anna dibacakeun ka santrina tapi nyana ngahayu-hayu hukum menang manusia lamun nyaon kiayeuna tukang ibadah hudang ti peuting isin berarti lain di hati lain disebut isin atuh oh
dibawa dipapageun make sedan. Dihidup-hidup ku masyarakat, hidup kiai. Wah, aing hebat cek jalan dair. Naik kiai, hidup nomor 2, hidup. Khairul umur awsatu aja jalan dair. Bang bagusna tengahna. Aing awewe nu tengahna aja. Tolol teh kiai. Aduh, sagada dipapageun dibere 3-4 juta. Eta Quran kunyana geus dilindes dileungitkeun. Mantak teu percaya. Lah daripada aing santri nyeun yayasan aing. Emang orientasi ka dunia bae terus. Pelumpatanana jeung pelampiasan. Nyeun yayasan aing kajian kumaha ge. Sanawiyah aing pelampiasan lain berangkat ti mimiti dekat didik jelema nyeun ibtidaiyah sanawiyah ale. Eta mah rada deureuh suka kitu mah. Eta nu pelampiasan. Santri aing baralik aing mah manying nyeun yayasan. Cek Allah tolol sia. Lain tobat ka aing. Endahan aing gogolong ka beuki acur bae terus bae. Beki bau maknawi aya daun bahan mah tuh make minyak izani maknawina hate jelema teu narima bau lantaran embung kanu bau-bau teu karasa lain tobat tambah lelem amun deuk make Al-Qur'an atuh bacakeun geus ngaraneh bae ka ditu tah nu sakola nu karuliah los ka ditu sok saya terus kendaraan moal kebeli paling 1000 tahun doang terus, ayo santri-santri teh ulah ngadoakeun bae supaya aman. Ayo kudu milu. Aduh, aing liwat dari tetet. Ayo kiai sorban make udang-udang. Oh, ieu mah liwat keur kampanye. Gula mah liwat deuk. Deuk ka ieu teh mah terus make sorban, make jubah deui. Jubah mah para di salat, kiai tolol. Kula seuri beri jadela. Aing wau ka si eta. Bener aja acak-acakan ka dia. Acak-acakan nangsa ngacak-acakeun nang Allah atuh. Lantaran lain di hati, lain di sumut. Beres di kos kitu. Geus lamun aya kiai nu hidup-hidupan kos kitu, teu kudu didoakeun ku sasa. Uji ajur sorangan. Nafsan tusibana dairah kami manumantak ngadukung Yahudi ge lantaran rempan geus aya bencana datang paila teh eleh perang teh sedangkeun nuturkeun Muhammad macan jelas salayati Muhammadin geus ka ditu namun kami aya kasusahan balaya miruna moal aya nu mere sogokan jeung daharan kadahareun jeung inuman atuh kami di embargo teu kuat mandak maningan milu ka Yahudi bae sakadar mikiran beuteung mah kos kitu mentak cek Allah fa'asallahu ayati bil fathi aw amrin min 'indi maka manawa Gusti Allah ka Gusti Allah mah ieu adalah merupakan suatu kepastian lantaran di mana Allah dek ngadatangkeun kabagusan make bahasa paasa eta teh bahasa anu yakin jeung bahasa anu pasti jadi lain sakadar susuganan jeung boa-boa lain mamanawiana lain ngan bahasana bae paasa Allahu ayatia padahal manana teh yakin jeung pasti paasa Allahu ayatia pasti Allah bakal ngadatangkeun bil pati kalawan kemenangan lamun jelema memperjuangkeun agama total memperjuangkeun agama telurak lilik kana dunia telurak lilik kana materi telurak lilik kana makhluk ta'asallahu ayatia bil pati pasti Allah bakal ngamenangkeun basi jasa ieu teh ta'asallahu ayatia bil pati ngamenangkeun lantaran Kanjeng Nabi Izhari diri keur ngajelaskeun keur ngaopenkeun keur ngebrekeun ngalahirkeun agama Allah subhanahu wa ta'ala pasti tadi ka Kanjeng Nabi teh dijelaskeun fa'asallahu ayatia bil fathi pasti Allah bakal mereka menangan ditulungan bin nasri ni nabi bejakeun kitu Muhammad pasti ditulungan lantaran keur ngajelaskeun dakwah ngadakwahkeun nyampaikeun agama Allah asli ditulung ku Allah eta ka Kanjeng Nabi kuari ge sarua bae lamun ngajelaskeun anak
lamun manehna memang liilai kalimatilana beneran ditulungan ku Allah geus sabaraha kali dibunuh Osama bin Laden tetep bae ditulungan bae. Dan sederetan para wali-wali Allah di zaman kamari ieu, zaman kejayaan Islam, di zaman Raden Patah anu pohara jasa ditulungan. Terus kabelah dieuna eleh naon sababna teh lantaran izhar dina ieu setengah-setengah kiai bae ku ari boku urang kiai di deulna setengah-setengah agama 50%, dunia 50%. Buktina ketika disogok daek ketika asup ka DPR jana kiai padahal mah geus lainna gugulung agama deui. Ketika kiai jadi bupati geus teu ngomongkeun agama deui. Agama hanya jadi lipen doang padahal di jero nama deuk ngerau keuntungan proyek. Ciu tuh mantap. Ieu Yahudi jeung Nasrani teh nyaho kelemahan Islam adalah duit cakena dibere ku nya. Deuk ieu naon majelis bangun, nya naon deui sekolah bangun. Nya deui pondok pesantren bangun. Tak setelah dibangun, lah baik menang ti Nasrani. Nyieun nya gereja belah dinya. Geus bae bisa ngomong cau. Au. Minimal cicing cak Yahudi jeung Nasrani teh sia. Aing nyieun gereja dinya. Eueun bisa ngomong lantaran eta masjid geus dibangieun. Negara kita kan demokrasi. Atuh udah sama-sama saya dukung kamu, sekarang saya dukung kamu. Endahan kiai anu ceramah saudara-saudara salantaran di negara orang mana negara demokrasi kamari orang dipanggil ke masjid saking mewahna orang beribadah atuh tenang bebas ngeunaheun naon salahna nyana dek nyin gereja belah dinya yuk orang gotong royong di gerejanya tolong teh coba kiai goblok teh kiai aya eta di Cisoka hiji kiaina belah raja hiji kiaina nu kos sekarang itu teh pasar Kemis doang eueuh. Alhamdulillah di pasar Kemis mah can kasogok masalahna padahal ngarep-ngarep sarua bae nya aja. Jieu teh kumaha acak-acakan agama bentrok lah kiai jeung kiai ieu anti kiai itu mah kos kitu da kumaha tuh beuki bau bae di mata muslimin mukminin. Bau ngajenting hebat jelemana kasep jelemana ngan kitu karakterna bau bae teu hayangan ilmu di dadana loba teu hayangan nyadap ilmuna naon sababna lantaran dipake salah sakadar dibere mobil doang dibangun yayasan doang nyana ngahayukeun gotong royong ka gereja naudzubillah min dzalik ieu lah kos kitu teh jangan kelemahanana nu mantak geus ulah bae geus ulah titik agama hiji geus sakitu bae malah mun bisa mah nulu da dia teu kudu hayang berkat kecuali gede. Cenah kieu masuk gitu, memang gitu sebenarnya di urang. Fasallahu ayati bil fatibasi Allah bakal ngamenangkeun ka jelema anu ngajelaskeun agama. Anu murni agamana. Musuh ge hayang nyahoeun ieu agama nu asli teh kos kumaha sih atuh kaum muslim mah. Sanajan nu tilok salat ge aing ngadengkeun lah carana teh bener nu kumaha sih. Nu bener kumaha sih teh lah nyaho kuari mah cak kiai teh cak kiai mabok haram awas ya nyana mabok tapi tetep we nya ceramah goblok sia haram mabok nyana ge mabok padahal sia nyaho ti mana aing ngaji di kiai sia mabok aing lain deui aing mah aing hukum mah hukum nya keneh teh eta tolol tah kos kitu teh goblok eta jelema nu kos kitu teh jadi tetep jarage ceramah ka batur mah ulah mah mabok sia haram sia mabok ulah lain cenah teh aing mah lain deui aing mah lain deui pokona haram tah eta hasil daripada ngaji kunyana kadenge oh jaheun ngaji coba sebenarnya kredit haram apa henteu sih haram kredit zaman kuari teh haram aya ge kredit teh nu halal mun cash jeung kredit eta adalah akur hargana ketika teh akur haram riba nyana ngredit motor goblok sih haram tah sia ulah ka aing heula nah lawan ka aing mah butuh siapa ulah itu tuh nu ngridit ribut nu ngridit ribut aing diharamkeun ku sia teu ngridit bae ieu aing mah ngan ngaji atuh aing sarua ngaji sia ngridit teh atuh aing sarua ngridit sia ngridit atuh ulah marah henteu tetep marah nu ngridit tolol eta jelema ya karim masyaallah wa yati bil fati pasti Allah ngamenangkeun ka jelema
nu ngadirikeun nganjurkeun agama Allah anu bener ditulungan bae ku Allah au amrin min indih atawa Allah bakal ngadatangkeun perkara ti Gusti Allah langsung engke bakal katembong jelema nu kamari susulumputan munafekna dihareupeun mah subuhun daud tapi ditukangeun mah meurepan tah eta teh moal bisa kanyahoan kecuali langsung dibere nyaho ku Gusti Allah Subhanahu wa taala amrin milidi Muhammad bakal kanyahoan ke ge kadeuleu kabukang ke kedok para munafikin bakal kaisinan ke ge ku anjeun Muhammad bener bae nu tadina Abdullah bin Ubay jeung serombonganna dihareupeun Kangjeng teh waduh bertekuk lutut kumaha cek Muhammad baik tapi ternyata kakara dihareupeun jeung permasalahan perang leutik tapi tetep baiknya ngagelok ka ditu nah ieu bakal kanyahoan cek Gusti Allah bener baik rombongan Abdullah bin Ubay bin Salul ieu adalah kanyahoan kedok kamunafikanana dibuka langsung ku Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala fayusbihu ala ma asarru fi anfusihim nadimin maka jaradilah para munafikin teh karena naon nu kumanehna disamarkeun disimbutan di jero hatena kamang-mangan jeung asi-asian jeung para kafir hubungan-hubungan jeung para kafirin teh nadimina nyana kaduhung kabeh tadi namanya teh hubungan jeung kafir teh disumput-sumput dibuni-buni tadi mah kamang-mangan karaguan terhadap karasulan Kangjeng Nabi teh disumput-sumput dibuni-buni dirahasiakeun tapi kuari mah langsung ku Gusti Allah dibukakeun kamang-mangan terhadap anjeun Muhammad kemudian asi-asian jeung kafirin ngajadikeun kafirin Nasrani jeung Yahudi teh sebagai tulang punggungna sebagai pamimpinna kuari dijelaskeun ku Gusti Allah langsung jadinya akhirna kabuka isin nu mantak payusbihu nadimin atuh akhir namanya jadi isin kanyahoan ku Kangjeng Nabi bahwa dirina ieu adalah geus teh iman ka Kangjeng Nabi atuh makin menjadi-jadi kuari mah وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا أَهَؤُلَاءِ الَّذِينَ أَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ tinggal mukminin bae anu nyaksikeun karombongan Abdullah bin Ubay teh heran kabeh ngararobrol hareran kabeh heuy kunaon coba urang karumpul di dieu cek mukminin bae aya teh Abdullah bin Ubay dihareupeun Kangjeng pohara amatnya depak luar biasa aju di urang ngeunaheun biasa ngomongna jeung barahanna pohara jasa ih eta Abdullah bin Ubay ku pohara asana urang daek nokohkeun kanyana mun aya nanaon teh mah nyalalah nu dihareupna jaka Muhammad sakitu depana ka urang sakieu sopanna balabahna anu luar biasa eta Abdullah bin Ubay jeung babaturanana heran aing mah emang kunaon gitu aduh pannyana teh ngomongna mah keur ieu nyana ngomongna innahum la ma'akum cak jana ieu kami teh ieu babarengan jeung maneh ieu urang ka maneh ge babarengan salah kacai jadi salui ka darat jadi salawga ayu urang babarengan sasapapait sabab manis pokona mah yuk urang babarengan pan ngomongna kos kitu eta Abdullah bin Ubay tah kos kitu tah tapi paneta kuari deuleu tuh kuari nyana horeganan jeung Yahudi jeung Nasrani aduh ampun eta urang kapitu cak mukminin teh tah eta teh ngarobrol kos kali itu emplok-emplokan belah ditu ngobrol kitu belah dia ngomong ngeherankeun ka Abdullah bin Ubay anu nyana teh anu sabenerna ka Abdullah bin Ubay daek dipimpin lain kunaon buageurna jeung sopan santuna pinterna nu luar biasa mun ku urang kadeuleu di hadapan Kangjeng Nabi masyaallah ngusuk depak tapi horenganan hatena ka ditu tah ieu teh deuk nyaritakeun ayat kaheran-heranan mukminin ku tingkah Abdullah bin Ubay mantap wa yaqul alladziina aamanu nyarita jelema nu arariman libadihim kasawarehna
ketika dibongkar kedokna para Yahudi tajubali heran ye aha ulail ladzina aqsamu billahi jahda aimanihim heran amat apa eta jelema-jelema eta anu tatadina sumpah jarak teh ngumbar sumpah nu sumpah lagi pohara jasa sumpah lagi caknya teh innahum lama'akum eta pan sumpahnyana sanyanyana kami kabeh ieu adalah pendukung-pendukung maraneh panjang sumpah make innahum lama'akum iba bahasa mukminin bahasanya nama kami bahasa Abdullah bin Ubay nama kami teh ngadukung kamaran ngadukung perjuangan Muhammad disapertikeun ku mukminin heuy pancaknya teh cenah innahum lama'akum nyana teh pancena deuk babarengan jeung urang ngomongna tapi pan kuari ka di itu herannya aduh ampun tah ieu ngabahasakeun kaheran-heranan mukminin terhadap tingkah Abdullah bin Ubay jeung serombonganna munafik teh kos kitu dibuktikan kuari ku urang diurang kos kitu percis di urangnya percis jasa masyaallah eta si budak ai kapanggih keur naik motornya mendak hampir ngaguling motornya ku mendak-mendak manya eta waduh luar biasa horenganan hate nama masyaallah kanyahoan kabeh ih eta sakitu bageurna hanas urang harita mah dijadikeun pamimpin masjid pan ketua DKM horeng kos kitu horenganan teu kanyahoannya ku urang katipu beh urang mah ngarobrol teh tah munafik teh kos kitu mah tak sing ade basa adu mendek nah handap teh sing ade soang be soang mun keur anjeun kitu aya urang heo teh ka handap pareng rek macok cok soang eta masyaallah eta soang ya karim we munafik teh atuh potongan soang orangana ya Allah ya Rabbi itu kan padahal dia sumpah bin Ubay tidak ma'akum tapi ternyata horenganan aduh ampun mantap habitat amaluhum fasbahu khasirin hancurlah batallah pagawean aranjeunna nu baragus nu kamari babarengan jeung urang ngobrolkeun agama Islam dakwah Islam nyana teh ngadukung kana perjuangan Muhammad kana katablegan Muhammad jeung urang babarengan eta teh kapan amal bagus tapi ternyata horenganan nyana milu ka Yahudi habitat a'maluhum hancur total pagawean nyana amal nyana nu bararagus beak kabeh Ulantaran sakitu atuh fasbahu khasirin. Jadilah rombongan Abdullah bin Ubay munafik teh jadi rarugi tararuna di dunyana, dihina-hina lantaran kedok-kedokna dibukakeun ku Kangjeng Nabi di hareupeun mukminin. Geus mukminin ge nyarahoeun kakedokan dibuka kedokna dibuka tutupna dibuka nyaok bahwanya munafik isin. Di akhirat tangga disiksa ku Gusti Allah. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sanyada jelema munafik bakal jadi kerak neraka. Naudzubillah min dalik mantan sing hade di lembur urang ge loba jasa aya hiji di hiji daerah dek nyin gereja. Kemudian kabeh menentang aya ustad dibere duit rada gede meureunnanan. Ke masyarakat tuh tadina bagus jasa horenganan hatena ka ditu jawara onaman nya mah henteu ngadukung endahan ustad nu ngadukung. Berarti eta ustad munafik kate kos kitu teh. Munafik kate. Ustad eta ngaranna ustad munafik. Malah kiai deh, kiai mah ngadukung. Minimal atuh ulah mere support kiai mah. Minimal sukut bae atuh. Kadanan ku nang tangan mah deuk iraha deui atuh urang nang tangan kafir. Anu jelas can nu meujeulna di daerah urang mah teh aya pembangunan kos kitu teh. Lamun aya pembangunan gereja, masalahna lain sekedar gereja mah aya dewan gereja nya nama bergerak melalui gereja. Beda jeung Islam, masjid teh hanya sekedar sub ngaji keluar, tuh masalah. Anu bergerak di bidang dakwah adalah pondok pesantren. Aya gereja mah justru gereja, aya dewan gereja disebut aya konsili. Artina perkumpulan dewan gereja nu sakupna aya nu internasional aya nu nasional. Matak aya gereja bahayana gede jasa kiai make rekomendasi kiai Golkar teh izinnya na kiai munafik kita lah kos kumaha sih naon nu dibabaca ku nyana Quran pan urang teh ulah
ulah sekomo hidup mah bahaya jasa. Bahaya jasa kecuali orang nangis jadi wali, kemudian orang jadi pemimpin, jadi gubernur orang teh, atau orang jadi bupati. Nah, masuklah ke gereja lain dek ngadirikan gereja, dakwahlah di jero gereja. Supaya gereja minimal ulah terlalu bergerak kadituna supaya arasup Islam. Apan eta teh tah nu kuari arasup Islam misionaris teh eta teh akibat aya gegeden asup ke gereja merelah petuah. Aya hidayah asup ke jero dadana konsulahnya tek jeung para ulama-ulama 1 kali 2 kali 3 kali emang Allah dek mere hidayah meureunan ternyata asup Islam awalna ieu teh penggede asup heula ka gereja milu heula dakwah di jero gereja kitulah dongeng pasudomo teh ketika ngadengekeun Gus Dur di jero gereja kok begini keluarnya na konsultasilah nyana jeung Hamzahas konsultasilah nyana jeung Menteri Agama konsultasilah nyana jeung gitu almarhum kiai teh katilu kiai asup Islam nu kuari di Bandung teh awalna ngadengekeun nyana di jero gereja petua-petua kiai dicerna ku nyana terus dipahami konsultasilah nyana jeung para tokoh-tokoh nu aya di luhur kemudian tak masuk ke Tasikmalaya terus ngobrol-ngobrol jeung kiai-kiai asup Islam. Tah lamun geus kos itu silakan asup ke gereja dakwah tapi ngizinan nyeun gereja mah ulah haram atuh. Nah, jadi kudu aya satahap-satahapna apa asup ke gereja dakwah silahkan tapi lamun ngizinan bahas sebab bergerakna di gereja ustad jeung kiai dibere jeung Samsu doang abeh ngebul ya Allah lain bere pirunan atuh tolol teh budak. Masyaallah. Salametkeun yuk diri urang, salametkeun yuk keluarga urang, salametkeun yuk negara urang, salametkeun yuk bangsa urang, abe urang menang ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Cintailah Rasul Allah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuturkeunlah ajaran-ajaran Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Urang tuturkeun para wali-wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah tuturkan ucapan ulama-ulama anu balaleur abeh urang menang ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Indah amat mun urang di dunia babarengan jeung ahli Allah di akhirat digiring di bawah bendera ahli-ahli Allah Subhanahu wa ta'ala. Nikmat amat meureun urang ngeungkeuy ngabandayeut ka sorga ninggalkeun ahli-ahli dunia ninggalkeun ahli-ahli hukum-hukum manusia urang mah lantaran nuturkeun para ulama tah ka sorga tinggal anu kuarina menuhankan hukum-hukum manusia ngajeblos asup ka neraka jahanam. Naudzubillah min dzalik wa min sakali. Mudah-mudahan urang kabehan disalametkeun keluarga urang anak incu urang disalametkeun tatangga urang ge disalametkeun ku Gusti Allah batur urang mukminin mukminat disalametkeun sehingga urang bener-bener menang ridho Allah Subhanahu wa ta'ala bi barakati ummil Quran. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim Ibrahim